Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharain. Paslun utawi ikilah iki iku sawiji pasol. Yajibu wajib al istinja'u opo cecewok. Min kulli kharijin saking saban-saban kang metu, minal kubuli saking kubul, awid duburi atawa dubur. Ingkana lamun ana iya kharijin, najasan iku najis, walau wasalan nalasi iya kharijin. Mahalla khurujihi ing tempat metune ya kharij. Wa yajuzu lan wenang ayyastanjia opo arep yenta cecewok asyakhsu sopo awak-awakan bil ahjari kalawan pirang-pirang batu faqot balaka walau bila udrin lan sanajan ikut tetep kalawan ora uzur wa ingkana lan sanajan ana iya lan sanajan ana iya syakhos ala torpil bahri ikut tetep ing atase pinggir laut. Wal iktisaru lan utawi ngaringkes alal mai ing atase banyu afdalu iku leuwih utama minal iktisari tinimbang saking ngaringkes alal hajari ing atase batu. Wal jam'u lan utawi ngumpulkeun bainahuma ing dalam antara ma'in lan hajar afdalu iku leuwih utama. Wa yajibu lan wajib tanziful mahalli opo ngabersihkeun tempate min ainin najasati saking zatiyah najis wa athariha lan tapake najasah ini stanja lamun cecewok ya wong bil ma'i kalawan banyu fa ini stanja maka lamun cecewok ya wong bil hajari kalawan batu ufia maka den hampura anil asaril kolili opo saking tapake kang kedik. Alladzi la yuzilu kang ora bisa ngilangkeun hu ing asar. Alladzi la yuziluhu kang ora bisa ngilangkeun hu ing alladzi bagus nama jero-jero nama asaril qalil al mausul ma'silatin fi qatil mustaq illal ma'u angin opo banyu awil khazfu atawa kerikil asygharu kang cilik wa inik tasoro sampai dialah ayeuna urang teruskeun deui pangajian nu kamari. Ayeuna masalah cebok. Jadi orang cebok ge kudu make ilmu na. Ka cebok-cebok teliti agama mah teliti jasa dibahas ya masalah cebok sebab supaya bersih, supaya suci tuh. Sekiranya reduh kopi lah biasa santai.
Paslun dina ye pasol ajengan musonib rek martelakeun masalah cebok ngisang bahasa urang nama. Lantaran salat teh disyaratkeun suci nyatina hadas leutik jeung hadas gede oge kudu suci tina najis. Nah, ieu carana kumaha ngabersihan najis liang kubul jeung liang dubur. Nah, ieu disebutna ngisang cecewok. Yajibul istinja min kulli kharijin minal kubuli awid dubur. Yajibu wajib naon al istinja'u nyaeta cebok ngisang wajib ai ing da'irodatil qiyamila shalah wa nahwiha nalika rek salat wajib ngisang lamun teu rek salat atuh sabodo ai betah mah sabodo teu ngisang ge. Nah, ketika orang rek salat wajib ya ngisang. Mingkul lil khorijin numantak wajib ngisang teh mingkul lil khorijin tina perkara anu kaluar minal kubuli tina liang hareup seperti kiih dah awid duburi atawa tina liang dubur seperti BAB. Nah, ieu wajib ngisang. Gizaid barang dahar loba jasa barang kitu hayang ngising da isang geusna ngising wajib ngisang wajib ya atawa kizaid mantas ki wajib ngisang wajib. Jadi kaluarna najis tina liang kubul jeung liang dubur eta wajib ngisang. Ingkana najisan wajib ngisang ge lamun nu kaluarna berupa najis. Ingkana najisan lamun anu kaluarna berupa najis. Ayeuna kumaha lamun anu kaluar tina kubul teh barang suci seperti cai mani da eta mah teu wajib ngisang. Lamun anu kaluarna seperti cai mani da eta mah teu wajib ngisang sebab cai mani mah suci. Teu wajib ngisang ngen wajib mandi. Ieu keur carita ngisangna ya. Ngisangna wajib teu lamun kaluar cai mani teu wajib ngisang, teu wajib. Tayu wajib ngisang kulantaran aya kaluar bari nu kaluarna berupa najis walau wasa mahalla khuruji bari ngabaseuhan kana tempat kaluarna kos anu biasana lamun kiih baseuh lamun BAB baseuh sarua eta ge. Emang aya anu sesuatu anu kaluar tapi teu baseuh aya naon hitut tah kan eta kaluar tidinya. Yo keluar berupa angin nah eta mah teu wajib ngisang teu wajib teu kudu mantas itu taju ngisang teu kudu bab atuh teu baseuh ta eta ge teu wajib ge lamun misalkeun urang mantas mandi baraseuh aju hitut nah ieu mah sunnah ngisang lamun misalkan mantas mandi baraseuh aju hitut keluar angin da eta mah sunnah doang sunnah ngisang teu wajib henteu tapi garing mah atuh henteu sunnah. Tah wajib ngisangna make naon ye ngisangna make pasir apa make cai apa make batu. Nah, di urang mah geus biasa make batu, make cai. Make cai di urang mah. Da ayeuna kumaha lamun ngisang teh make batu, make tisu, meunang teu
wa yajuzu ayyastanjiya syakhsu bil ahjari faqat menang Ki Zaid ngisang bil ahjari make batu make tisu menang tah ngisang make tisu doang menang henteu make cai deui henteu dibanjur dikucai henteu eta menang meureun menang ge lamun aya uzur pan ieu mah uzur walau bilaudin sanajan Ki Zaid eueuh uzurna naon kari-kari ngisangna ngan make batu doang ngan make tisu doang na ieu menang uzurna naon ge lamun di imah pan ieu mah di pinggir laut Ki Zaid jalan-jalan jeung kabogohna ka laut duaan bae di pinggir mantas ngadahar baso beuteung seubeuh hayang ngising nah teu kaburu ngising di pinggir laut tah piraku ieu meunang bae sih ngisang make batu teu kudu make cai deui wa in kana ala torpil bahri sanajan Ki Zaid aya di pinggir laut tapi Ki Zaid ngisangna make batu doang make tisu doang nah ieu menang tuh aju bagusna ngisang make batu apa make tisu bagusna ngisang make cai apa make batu wal iktisaru alal ma'i afdalu ari ngisang make cai eta leuwih utama minal iktisori alal hajari tibatan ngisang make batu tak jadi lamun urang rek milih bagusan kene ngisang make cai daripada ngisang make batu atau make tisu wal jamu bainahuma afdalu ari ngumpulkeun bainahuma antara ngisang make batu haju dibanjur make cai afdalu eta leuwih bagus kene ku batu heula atawa ku tisu heula terus ngisang make cai lamun baheula mah kan baheula ngising teh kajauh baheula mah eueuh WC di imah eueuh baheula mah baheula mah make daun garing nah daun garing kan seuseut baheula mah asal rek ka kebon ka mana sia in ka dieu heula padahal mah rek ngising eta baheula mah loba keneh kebon baheula mah rek ngising ti peuting teh sieun wah atuh kuari mah rek ngising tiap detik ya atuh hayuh we Wari mangenaheun ngising di imah kiih di imah hirup di imah paeh ge di imah bae lah ngeunaheun kari mah tapi sakitu ngeunana tetep bae kudu kaluar bae urang mah bangunannya wari mah kudu bae kaluar padahal mah geus ngeunaheun eta WC di jero tinggal tapak di jero imah nyawa-nyawa digotong we wa yajibu tanziful mahalli min ainin najasah ya ayeuna tata cara ngisangna ya wa yajibu jeung wajib tanziful mahalli nyaeta ngabersihkeun tempat kaluarna wajib ya kudu bersih tina naon min ainin najasati wa athariha tina najis jeung tapak najis eta wajib kudu bersih jadi ngisang teh kudu bersih najisna eueuh tapakna ge eueuh kan aya zatian najis aya tapak najis aya zatian najis aya tapak najis ta ieu kudu bersih kabeh inistanjabil mai lamun ngisangna make cai jadi lamun urang ngisangna make cai eta kudu bersih tina zatian najis jeung tapak najis aju kumaha carana nganyahokeun bersih apancana
cukup ku gede sangka, cukup ku banget sangka bahwa najis geus leungit. Cirina nyaeta kasap. Jadi lamun geus karasa kasap, oh berarti geus leungit, geus bersih ya ngisangna. Gitu. Ente kudu di ambuan leungeunna teu kudu. Kok mau dikacaan sagala mah. Wah, teu kudu lah. Nah, tapi kumaha lamun misalkan Ki Zaid mah nyana mah malah di ambuan leungeunna, barang di ambuan bau. Tah tulai bau kitu mah eta alamat bahwa najisna aya keneh. Geus berarti banjur deui. Umaha lamun misalkan teu leungit-leungit ieu mah leungitna kudu make sabun atuh pake sabun. Pake supaya leungit. Sebab ieu mah ngisangna make cai. Jadi lamun ngisangna make cai mah kudu leungit zatiah najisna jeung tapakna ge kudu leungit. Ayeuna kumaha lamun misalkan urang ngisangna make tisu atawa make batu, fa ini stanja bil hajari ufi anil asaril qalil. Fa ini stanja maka lamun Ki Zaid mangisangna make batu atawa make tisu ufi anil asaril qalil, maka ieu mah dihampura tina tapak anu saeutik. Tapak saeutikna anu kos kumaha alladzi la yuzilu illal ma'u, anu moal bisa leungit kecuali kudu ku cai atawa ku krikil-krikil leutik. Nah, jadi aya tapak saeutik, tapak ipis, tapakna teh saeutik jasa. Saeutik. Tuh. Ya make tisu mah kajen bersih ge kitu tetep bae kan, tapakna mah aya keneh. Tapakna mah can leungit. Ta eta mah dihampura lamun ngisangna make tisu atau make batu dihampura eta mah lamun saeutik tuh. Jadi zatian najis nama geus kasusut ku tisu, tapi kan ngaran ku tisu mah henteu kacara kos cai, aya bae saeutikna, ta eta mah dihampura. Kumaha lamun misalkan anu kaluarna saukuran kos kitu saeutik jasa lah tuh saukuran tapak najis eta meureun kaluarna ge henteu loba. Da ieu wajib ngisang apa henteu? Wajib ngisang apa teu kudu lamun kaluarna saeutik jasa. Da lamun misalkan kaluarna saeutik jasa ukurana lamun disusut tisu teh moal leungit. Haji urang ngisangna rek make tisu, na ieu tetep wajib diusap bae. Tuh, sebab non ieu nu disebut yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Jadi lamun di awal mah eta teu dihampura. Jadi kudu bae tah diusap. Kos kieu. Kos urang salat berjamaah imamna di tengah imah, lamun makmumna di luar. Kan eta syaratna ulah katutup, lawang teh ulah nutup. Dibuka barang tengah-tengah ku angin katutup, nah eta mah dihampura. Tapi lamun sangaja ti awal kene geus ditutup eta teu dihampura. Nah ieu nu dimaksud yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Arti moji. Oh, atuh karti jasa pokona mah. Terus we pokona mah. Ta eta sakelumit bahas masalah ngisang make batu.
moal ka diteruskeun panjang keneh ieu panjang. Ta urang diajarkeun bebersih ku agama, tata cara ngising-ngisangna sagala eta diajarkeun betapa karunyana Gusti Allah ka makhlukna. Diatur ku syarat teh. Ketika rek ngising awas pake adab-adabanana. Ketika urang rek asup ka WC ka kamar mandi heulakeun suku belah kenca heula. Nalika keluar karak suku belah katuhu gitu. Ieu mengandung hikmah lamun diteliti-teliti mah. Masalah kesehatan pasti loba. Makana sok loba caritana asup ka kamar mandi ragag meureun salah asup eta sukuna aturan mah kiri heula malah kanan heula bisa bae. Nah, jeung deui baca doana ketika rek asup ka WC teh baca doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Jadi menta diraksa tina setan lalaki jeung setan awewe. Ulah nyampe keluar ti WC jadi setan. Bisa jadi setan dah. Komo baheula mah ngising teh lain di jero imah, ngising teh eueuh tempat WC-an. Awas. Ngising teh baheula mah eueuh tempat anu disediakeun, kadang mah di kebon, kadang mah di sawah tuh. Nah ieu teh diatur ulah sembarangan. Disunahkeun ngising teh ulah di handapeun tangkal anu buahan gitu. Ngising teh ulah dina jalan. Bahaya lamun ngising di jalan umprat-apret. Bahaya katabrak kena. Nah, jeung deui lamun misalkeun kieu ngising eta ulah sok menghadap kiblat, lamun eueuh WC-an eueuh tempat anu khusus disediakeun eta ulah menghadap kiblat. Kos baheula mah kan eueuh WC, baheula mah teh terbuka, paling ge nyumput di handapeun tangkal gede. Tuh. Ta eta ulah menghadap kiblat. Kumaha lamun misalkeun Ki Zaid maki ari awak nama menghadap kiblat tapi bobogaana dipengkolkeun ka belah kidul, ta eta mah teu nanaon. Tuh diatur. Ki teh kudu dongko sarua ngising ge. Gitulah. Loba jasa pokona mah ieu di dieu teh masalah miceun teu sembarangan ngisangna ge diatur. Tah meureun sakitu bae mengujinya ieu geus satengah jam. Heuh ieu loba keneh ieu. Geus pokona mah urang mah ngaji terus we ngaji wanya. Ulah dieureunnan. Mudah-mudahan kajian sakedeung ge aya manfaatna. Keur benerna urang tasyakuran, keur salahna atuh urang jadikeun pelajaran. Benerna eta teh ti Gusti Allah, salahna mah semata-mata kasalahan ti urang. Urang mah tempat salah jeung dosa. Urang mah aya bae salahna, pasti lah ngaran jelema mah aya bae salahna. Seueur kakuranganana, urang mah loba kakuranganana, loba kitu jauh tina kasampurnaan. Ayana kitu tetep bae urang kudu daek ngaji lantaran melalui ngaji nanaon ge. Melalui ngaji. Bari puyeng-puyeng ge ngaji kudu terus bae. Komo ngaji fikih mah ngatur sagala kahirupan. Ieu fikih teh
Fikih teh sagala kehidupan aya, kan ngising-ngising ieu dibahas. Nah, geus sakitu moal aya tungtungna ieu mah. Tanggung ieu lamun diteruskeun tanggung. Dek dieureunnan sakedeung teuing nya moji nya. Lamun diteruskeun tanggung ge. Geus lah eureunnan we nya. Haji mah setik-setik we. Wallahu a'lamu bissawab.